anu payus dipi agul kalayan dipikareusku kaula coba menta diukna kahareup ulah sangat sono nu taya papadana kahareup diukna di kapayun ambus tapi nada mati simapin nampi kana pembagi salira kalayan ngahaturkeun simapa ngabaktos kahunyupan dinengan Gusti Prabu ujas tuti sampean diterima pati atur nuhun ngeran atuh kalihna ti eta naon tina naon rupiah kalepatan muga ageng sewu cukup lumur jemaraha pun tena anu katedak ngeran tina soal kasalahan timalan kumaha kulan urang pada saling ngalumbe urang pada saling hampura da urang mah masih keneh kagolong makhluk anu teu cicing dina hiji martabat wujudiu awak buta diri terahing reseksi ari hate mapan urang teu manusia kakenaan ku Allah jeung gingsir sok kabeneran jeung sok kasalahan malahan cenah bener wae lain malaikat salah wae lain setan timalan tungku tempat kaluluputan tangah tempat kalelepatan samenit ganti sajam robah janji isuk rajin tarakapake sore daerah ilaharna manusia timalan dumasar kana hal eta atuh kewas tur pantes lamun urang ayeuna papada manusia saling hampura ya timalan jimat anu pangampuh-ampuhna di jagat raya pramudita ieu teh lintang ti saling hampura saling ajen saling hargaan antara urang jeung urang lain saling dedetkeun nya leres ulah ngarasa aing pang benerna ulah ngarasa aing luhung ku ilmu jemar ku panalar sugih ku pangarti nepak dada jegor-jegor kabobodo buringas katitiwasan leres sabab saha di dunia jelema anu tara salah sok timalan timimiti eyang Adam karuhun urang manusia ngawitan nepi ka meliaran jelema ayeuna saha jelema anu tara salah yakin 100% manusia kakenaan ku salah nu tadi teh ari salah jeung bener eta geus jadi busana pikeun manusia nya leres ngan meureun di dieu manusia ulah malulu cicing dina kasalahan anu antukna bakat digubrag kana jurang kamarata hirup nya leres sok urang pada saling maklum we urang tingkatkeun deui budaya hampura geus hampir leungit budaya hampura nu geus jadi barang anu mahal dalolobana gara pasea teh gara-gara tina pacogregan merekedewengna ieu hate teasna ieu hate mumul ngahampura ka batur pon kitu deui di mana ngalakukeun kasalahan buru-buru pentah hampurana eta kulan buru-buru pentah hampurana sabab hade jelema nu mentah hampura leuwih hade jelema nu ngahampura leres sok baka karasa ayem tur tentrem genah merenah tur tumanina ieu jiwa lamun urang nyata boga
sifat hampuraan kajalma anu lian hampura kurun timbalan sabab ari hampuraan teh kaluarna tina bersih hate eta ulah dinas dina katerangan bagja pisan manusia anu geus bisa ngabersihkeun hatena tukeun deui ulah nyalahkeun wae batur ulah egois ulah ngoreksi wae kasalahan batur cek katerangan geura saksi kabohongan urang ulah rek nyaksi kabohongan diri batur dah eta sabab sapanjang anjeun nyaki kabohongan batur kabohongan pribadi maka kaluli-luli nya leres sedangkan ari manusia teh hiji wanci maka pinangi jeung poe akhir raga ditinggalkeun ku nyawa maot pingaraneunana nya leres manusia beda jeung sato tenang ulah anjing buduk di jarian paehnangan ukur bilatungan tapi urang manusia jabati bilatungan teh bakal panggih jeung balitungan tukeun deui anu perlu dipertanggungjawabkeun ke di yaumil akhir laras ulah sato mah maot paeh we semet paeh tapi urang manusia di mana maut lawang kahirupan anu abadi doh lawang kahirupan anu nyana segala rupa pagawean urang bakal dipenta pertanggung jawab urang ka akhirat tukeun deui sedangkan urang teh dituntut balik teh kudu bersih deui sabab urang gubrak ka alam dunya teh dina kaayaan bersih laras ulah nya leres nu matak balik ge kudu bersih deui di antarana bersihan ieu hate teh nyaeta ku jalanna hampuraan ulah ngahakiman wae batur kade nya ulah kumaha ulah dawa tugas manusia pikeun ngahakiman batur eueuh dicokelan di kasalahan batur teh leuheung lamun bener mandiri manehna loba ayeuna sok dina media sosial lain kudu geuleuh ka jelema kitu ngan kudu jadi pieunteugeun ke urang yang jelema anu ngapoe ngorehan kasalahan batur da kesel hate teh tak urang ge bakal kitu lamun urang keukeuh ngorehan wae kasalahan batur nya bakal dipinggang ewa ku batur timbul we fitnah nya leres kade saeutik bahaya urang hirup di dunia cilaka dunia jeung akhirat timbalan sok geura hampuraan we ulah uusuman hampuraan teh dari urang mah hampuraan teh uusuman eta tempo datang lebaran kakara saling hampura tilu poe we tidinya pabaeud-baeud deui teh silih gorengkeun deui we geuning silih gorengkeun deui silih dedetkeun deui jebengan deui silih jebengan deui komo minantu kami taat mitoha kami nantu mah kumaha tah sedangkan minantu napi kasebeleun dikageuleuhan kumaha katuruk-turuk minantu napi kasebeleun kasebeleun kumaha kula pagadagan ungapoe minantu dengan selot jeung selot terus tunjung eta da moal anu beunghar tina judi moal ngarep-ngarep awut-awutan tina judi mah nah hari selot teh judi judol judi online teh da moal anu meunang tina selot mah moal judi mah ya kula oh moal selot mah geus diatur nu matak tingali anu korban selot awut-awutan balangsak nu geus oge tingali moal anu beunghar tina selot cenah eta dibere menang sakali dibejakeun mah meunangna da elehna mah teu tuh menang sekali eleh 20 kali angre awut-awutan can deui nginyeumna ti Bang Emok oh betul Bang Emok teh lentah darat nyekek begitu mah tuh lentah darat Bang Emok mah
bahaya tetelentah darat TKD sabab tingali hinjem 1 juta katarima dalam ratus unga poe mayaran bari jeung dibungaan gede can anu luweh era unga poe rebo nangtung bari berjanji Ya. nah Gusti Uninga aing kungsi jadi koordinator Iya. Yang dinasabahkan gitu. nah apa si goblok mah nya leres tuh nu matak nyalametkeun agama makade candi katuruk-turuk minantu teh salian ti selot pagadaganana unga poe ngan nguseup jeung nguseup Iya. Karena gitu wae. Mon. jadi orang teh kenging nguseup kade bahasa kaula lain teu meunang nguseup tapi nguseup wae artina unga poe nguseuupna da urang mah lain urang laut lain pagadagan kudu nyaho kana waktu lain teu meunang nguseup teu nanaon aing nguseup mah eka sakali 2 kali mah teu nanaon ngan ulah teh unga poe da lain nelayan urang teh Ya, ulah. nya leres hiburan mah teu nanaon komo nguseup bakal jadi ibadah ya Mahata. tenang tukang nguseup di bantuan waing Yes. geus sakedap di mana nguseup ibadahna Gusti dengekeun cekaterangan innamal amal niat segala amal-amalan kumaha niat lamun niatna nguseuupna rek neangan kipayah rek neangan deungeuna keur maraban anak pamajikan ibadah ngaranna Ada. kamana nguseuupna ka Jati Gede Cirata Cisangkuy gitu. Cisangkuy Gelungan ngalakekel ya leres tuh bakal jadi ibadah timalan tuh nu matak sok segala rupa ge urang kudu bener-bener ngalaksanakeun sumener kana hukum anu pertela nya imalan Gusti itu moalna naon urang bangsa buta ngomong kieu naon moalna naon bangsa buta ngomong kieu sakali deui sia ngomong teh moalna naon bangsa buta ngomong kieu dengekeun pangeran menteuna ka jelema teu gumantung kana rupa jeung pangkat tapi pangeran menteuna ka jelema gumantung kana kabersihan hatena jeung gawe anu soleh nyaeta ngawujud pembaktian jeung pengabdian di jalan kariduan man leuwih hade jadi jelema bodoh digamarkeun ku budak angon anu hina dina jeung tibatan urang ayeuna jadi pamimpin anu sulaya tina baya jalir tina jangjina luncal-linci luncat pulang udar tina tali gadang sabab naon teu saeutik dina zaman diwari jalma hayang jadi pamimpin teh nganyukupkeun dengan untung tina enteng dengan kesempatan tina kasempitan mukmak pribadina tanpa malire karena amanat penderitaan rakyat ya leres tuh oh panina mangsa kampanye mah deukeut jeung rakyat teh pagur geuning jeung dina mangsa kampanye mah janji muruluk ka rakyat kumaha janjina aku akan membela wong cilik aku akan membela wong lemah tapi kadang-kadang geus kajedog jadi pamimpin teu eling ka rakyat rata-rata ulah kadang-kadang geus jadi pamimpin mah ngadon culang cileung dengan proyek ya eta teh seueur loba oknumna nya imbalan nu matak urang salaku pamimpin salaku raja salaku pupuhu kade
bogaan karep atawa kahayang yen pamimpin kudu diistimewakeun ku rakyat, tapi kumaha pamimpin ngaistimewakeun rakyatna. Eta sakadahna kulan. Tuh urang contohan aya gubernur anu luar biasa ngaranna Dedi Mulyadi. Bapak aing KDM luar biasa eta gubernur. Bener ka rakyat. Sumohon pan eta mah gubernur konten. Naon? Gubernur konten dengekeun ku sia. Urusan konten eta urusanana zaman anu nangtukeunana. Sabab geus zamanna ayeuna kabeh jelema ngonten tong boro-boro gubernur, tukang becak ayeuna mah. Komo ayeuna gubernur, leuwih hade gubernur anu ngonten temongkeun nyata kaparigelanana dina mangsa ngangkat harkat derajat rakyatna. Program-programna ditemongkeun ku eta gubernur, dibongkar anggaran pendapatan belanja negara atawa APBD ieu provinsi Jawa Barat dibongkar. Baheula mana ya pemimpin umur kitu patuh. Ayeuna mah terbuka geuning itu. Mata kuayana Dedi Mulyadi mah musuhna ge elit unggul. Oh atuh. Nya jelema jegud unggul nu matak rojong kurang masyarakat kabeh sabab nyaahna ka rakyat. Lain pedah aing deket jeung Dedi da bukti. Sabab rakyat ayeuna teu butuh pamimpin anu pinter retorika. Rakyat ayeuna teu butuh pamimpin anu pinter membulak-balikan kata supaya rakyat terlena, tapi butuh pamimpin anu bener-bener bukti kelawan nyata sakumaha anu geus dijanji-janjikeunana. Ya, kudu dirojong eta mah. Ulah seueur saur tanpa bukur, capetang tanpa kenyataan. Gawe anu nyata, gawe anu rancage. Nya karasa ku rakyat pangpaatna tak eta pin kudu kitu. Laras kulan. Ulah penting curug balas nunjuk capetang baras miwarang pamimpin mah. Jeung prakna ieu lir ibarat Dedi Mulyadi teh lir ibarat hujan di padang pasir. Halodo entak-entakan aya hujan, geunah karasana ku rakyat. Loloba genah karasana ku elit-elit politik oknumna. Gusti moalna naon salira ngomong kieu moal aya nu geuleheun paduli teuing. Nu geuleuh paduli aing geus boga dukungan ongko. Heuh. Kitu tah. Sia mangga kitu nu matak sok tingkatkeun dina sagala widang kagiatan anu aya patula jeung patalina demi kepentingan negara jeung bangsa. Satuluy da pangna diking sirlingi teh kieu ieu teh ti Cobi. nyaho meureun maneh ayeuna aing bubujangan wae. Maksudna aing teh bubujangan wae. Aing teh hiji raja tapi can ngabogaan prameswari. Atuna Gusti salira teh dapan raja ongko, beunghar ongko salira teh palaikan kumaha salira panseur. Kantun nunyuk salira mah palayan. Hah? Nyeta pan aing teh kudu milih-milih rabi minah-minah rasa. Daire rabian telengan saukur sapoeun. Sumohon atuh Gusti. Maksud teh tah ayeuna aing rek balaka ka maneh aing hayang. Gusti palae nikah bener. Alah bagja Gusti bagja tere hajat aing. Ya tereh ngagule kulan. Tere ngagule. Duh, ka urang mana Gusti? Ka urang mana? Aya calona? Aya. Ka urang mana calona? Nah ka urang suka maju? Eta mah Lain. Urang paleda? Lain. Urang lampegan? Lain. Urang tamakan? Lain. Urang suka luyu? Lain. Suka mana? Lain. Anu sok ngajajar di Ciherang? Lain. apal
itu ganggu sebenarnya itu. Nu ngajajah di Ciherang teh naon tatangkalan. Na tangkal mahoni nih. Nya tangkal mahoni ini Gusti sok aya hileud di dieu teh. Ngadaplok we. Ya, sok aya keroto di dieu teh. Sok aya non. Sok aya kroto. Ya, Nah, kroto mah kebuki manuk. para burung apa? Para burung eta we lah. Ya, lain ke urang Ciherang. Aisyah meni apa goblok kitu. Mohon Gusti pan balik teh soreang teh sok langkung ka dinya. Ari hate mah geremet hayang mengko teh. Ngan depan kehalangan ku iman atuh. Kalangan ku iman itu buka duit. Ka urang mana aing hayang kawin teh nyaeta ka urang nagara Pringgandani. Pringgandani bener. Saha kakasihna Ibu Ratu Ratu Arimi bener. Keke telepat itu Gusti Prabu henteu. Nah haji ganu kaget upami telepat papan Ibu Ratu Arimi teh parantos kamu caroge nagenya eta Bima Pandawa nomor 2 nah salira wani kasih Bima henteu. Atuh naha berarti sia kurang gaul. Berarti mana teh update sia dina berita teh. Teu tok maneh teu ningali berita Itu viral gini. da sia mah dina HP teh micet tuh goblok. Saya tahu ada kanu kitu wae lupa teh. Heh? Lumayan Gusti teh masih sekitar. Nah naon Bima teh geus maot. Bima parantos maot bener. Uluh saur saha jadi nage aing teh percaya itu Bima maot teh ngan ieu Bima maot teh sumber berita na nyaeta di resi anu luar biasa panita anu menekas saha nyaeta rektor Universitas Jajar Sokalima Kakamiang Dorna. Uluh eta mah jalmi sohor Gusti bener tacek Dorna Bima teh maot cenah di laut Laut Jayanti lain mana di Ranca Buaya lain Buana antara Ranca Buaya Budayut Buaya Dun santolol. oh jadi eta teh Bima teh maot nya tak ayeuna teh Arimi teh jadi rana Gusti upami kitu ku abdi bade 5 dilamar nah Gusti meuni hoyong karana parawan pan seueur kene randa mah pangalaman teu kudu ngolo deui ai Gep we nu kitu mah. iya mohon Gusti abdi ge kapungkur kantos kawan garwa teh bojo teh ka randa nabi beres ya abdi mah nya joclek we gitu Jual menjeng ini. Itu eksekusi. kahiji kitu kaduana aing teh hayang ngabogaan turunan anu soleh dayari soleha sumuhun Gusti tah wayahna ngalamar lain nah sing horeng lain aing wungkul nu bogoh ka Arimi teh nah kubejana Bima maot bureng teh nu ngalamar ka Pringgandani uluh seueur anu ngalamar loba anu ngalamar atuh kakantun acan nah kuloba teuing anu ngalamar di Pringgandani Ibu Ratu Arimi ngayakeun gempungan luar biasa
kasapukan oge kaputusan Ibu Ratu Arimi diperinggandani kiwari jayakeun saemara blabar kawat adu jago. Wah, saemara adu jago saha jagona nyata anak Bima saha Gatot Kaca. Gatot Kaca bener. Jadi wayahna maneh ngilu saemara wani maneh kasih Gatot Kaca alah muasa korokan budak kamari sore Gatot Kaca mah sanajan cek meja Gatot Kaca otot kawat balung besi tulang wajah Gatot Kaca di kulit geseng korong nage paku payung lamun kiih keluar teh batur maciki ieu mah oli rem nginum nage cai aki tapi kaulah mah munur sesiku moal kejat satu yang beas dijamin Ibu Ratu Arimi bakal kaboyong sanajan jago marana Gatot Kaca pasrahkeun ka kaula limpahkeun ka saya ye kapungkur abi jeger deui kolot kan ka babaca Iya bos ateng deh. hah iya babaturan kades goer teh ieu Beres. di paguron pencaksilat RBK Riksa Budi Kiwari Beres. kadiekeun atuh urusan usik Gatot Kaca nyaho rubuh ku kaula bener Pakai bang. Aisyah naonan goblok oke jeung dibengker segala rupa teu apaleun Kalau di Huawei. ya lamun rek dibengker biasa deh ge warna atawa bodas ieu biru teu apaleun nah naon Persib juara deui Eta back to back. eta teh disebutna B to B Back to back. Naon ta? B to B teh naon Arif kirang gaul Gusti mah ya tingali biru Atuh. biru itu Gusti dibengker teh maneh cinta ka Persib jangar Gusti ngiring pawai tadi abdi Gusti wah abdi mah ngilu pawai nah atuh di jalan teh ngeng ari madneh make naon sapeda Aisyah ngeng kunaon ku bibir manual Rumput di makan. abdi mah akustik Gusti jaminan no penting mah jiwana we nya tapi da abdi ge eta mah heureuy abdi ge gaduh motor Gusti ku abdi dibantun pawai wah ku abdi mah boga motor naon Super Cup Lumayan nih kita. Honda 70 tahun sabaraha tahun 70 ku abdi di bore up eta Honda teh dilebetna jadi ranking kabulatorna jadi ranking ku abdi kenal supaya ngeng meganeng Gusti kurang ganeng abdi menyerak black akolan black teh melewi ganeng aya nyahola memeriahkan Persib Gusti tina naon pawai jeung bapak aing tadi ditu aya di ya tapi kadewe maneh ulah ngaruksak fasilitas umum moal margi darah abdi darah biru oh jadi maneh teh darah biru ungadin teh abdi mengadaran bulau kumaha sia we sumohon Gusti mah kurang gaul atuh ngange baju Persib Gusti teh Minimal. nya ka Pak Umu minta dapat jadi beres kali mah deket jeung Pak Umu kayak kerek minta gitu atuh abdi hiji Oh, palingan hayang cek kan.
gitu abdi mah Aisyah ka Persib teh menikah weh abdi mah Gusti ka Persib baru ka kumaha komo ayeuna B to B Viking sejati sih. B to B teh aduh kurang gaul B to B teh singkatan ari B na teh berwibawa Oh, B na teh aituna tuluy ari B hiji deui barokah alah eta mah ada bojong kunci. jadi perwibawa tuluy barokah B to B teh eta mah bojong kunci simohon da Persib jeung bojong kunci teh dilanceuk teh Eta teh cuma sia we goblok lieur aya Kacau sih teman. kitu abdi mah Gusti B to B aing ge nyaho B to B teh hartina back to back manya back di bawah pan keur meng back mah lain posisi back teh hartina kembali back teh hartina kembali bener kembali di mana teh terus emang jauh lain kembali juara hartina teh mohon eta B to B teh kembali juara Gusti mah teu apa jauh tina kuota teh kitu da dapat gambar Gusti mah bawa ke gambar tah Gusti tah oh mau bendera cepku. baca Gusti tah baca Persib Persib darah biru juara tahun 2025 Bener we cepku. pendukung sejati baca nada dua aksara naon gaib aksara abdi mah tah tanda tangan Ciro di dieu tah Woi, hebat eta. tanda tangan Ciro di dieu David Galsipa naon David Galsipa di ditu mah Galsipa di dieu dal teh di ditu mah gal Beckham Putra aya tanda tangan David sareng Gustavo oge Roma Irama nah situ jauh-jauh Persib jeung Roma Irama abdi mah ka Persib jeung Roma Irama ngapain teh matak tanda tanganan aya di dieu eta teh maneh teh ti jelemana kayaknya motokopi Gusti Kepangi jeung jelema tuh berkibar-kibar itu berarti Persib juara iya aduh Persibku hormat data out berkibar atuh tah gitu so jeung hatena. Mares kata Persib di hatiku aku cinta Persib lagu nu anyar Persib lawan lagu nu anyar Persib aku cinta padamu lain gitu tuh. nah lain gitu dah si teh ish ini Yo, buatan ayo. abdi dah yo ayo begitu nih Kayak gitu. yo ayo begitu omon yo ayo aku cinta Persib si mana dia belah di mana dia Pokola laju Minang. belah dia tetap tukang Bisa diketukan deh saya teman. punten ka penggerannya puntennya Waduh. Benar. punten ka penggeran jangankan semua pengabakos Allah eta. kau unjuk panjenengan darah biru Wah, berkibarlah kau darah biru eta. jangan sampai kau mengecewakan bobotoh Iya. Terus ieu Aisyah gelo aja kita guna aja cinta pisan tuh. ayo mana tadi pawe abdi mah Gusti Cik ka mana pawaina eta? cik di mana pawena ti Gunung Gelis Kerjasari saya teman. dugi ka Arjasari nggak ada pawe teh di Bandung nanti Arjasari jelas ke Bandung jelas ke Bandung daripada memacetan kali puripu dina YouTube ya abdi mah Kebon jagung. cinta alam ongko
Arisya teh tiba heula teh lalajo Persib teh acan pernah. Coba itu. Karena kamu nak tutut. Abdi mah ku Persib Gusti. Ai Gusti osok ieu nanti main bola. Tara teresepnya tepati moal apal offset Gusti memeureun. Wah, apa? Ari offset teh naon ada? Ari offset teh teh miheulaan. Bener. Offset teh miheulaan. Tidak bahasa Inggris itu teh. Miheulaan naon? Miheulaan wasit. Wasit can biriwit, pemain geus biriwit offset teh. Masih ya goblok si mohon. Pilaan rombongan. Apa korna? Korna teh naon? Korna teh sepakan penjuru. Wah, benar. Jadi lamun aya bangsat teuneun di juru citaan ku Gusti eta teh korna ngaranna. Masih awe goblok si mohon abdi mah goblok. Apa pinati? Cik, naon tah? Henteu, upami urang telat mayar hutang kena ku pinati. Eta mah teh. Apal libero. Punten ka penggeran. Gadek anjing situ. Gus. Jadi Gus masalah main bola, tara. Ari mandi bola mah kantos banginten. Naon mandi bola? Oh mandi bola. Simohon. Nyenak anduk mandi bola teh Gusti. Gimana goblok mandi bola nyenak anduk teh? Abi bandaroskeun upami mandi junub tiasa dikitu ke mandi bola teh. Masya Allah goblok. Kita mohon Gusti Abdi kana bola mah hapunten Gusti nya. Tidak. Aduh, saya mau di bola saya teman. Anjing mau balik. Kayaknya mau balik. Datang sih mau balik mau Halah, punten ka pangeran. Aku naon atuh si eta Tadi nama aing hayang gena marna tur tumanina aing teh hayang tentrem hate. Keur bungah kieu teh datang sieum aduh jadi aya awan kimton. Cedem langsung alam dunya teh doh aing. Poek cik. Aku naon atuh Kunaon panyaho anjing budeg. penting cager. Nepi ka kiamat ki moal cager-cager sieum mah. Ceulina di beton. Budeg anjing cete budeg. Konvoy ge hari-hari. Halo, batur konvoy teh hari-hari we juga belum. Aduh, eta motor digerung-gerung deket ceulina santai we lupa. Jong-jong we, ngomong bari ngomong, mending sarep ieu teh gitu. Sakitu gandeng teh. Budeg anjing teh nyaho. Ketika aing nanyakeun, saha nu maot anjing. Biasa gitu. Bapak maneh maut ubaran ku tutut hakan bisa tutut jeung galengna ya aduh Ingat kareres kerajaan mesti majarkeun bohong teu bohong nyangakeun si mah pangabaktos Gusti ditarima ulan tuh cek aing oge kulaan cenah Parah. kadengena naon si goblok waduh api-api ngahuleng padahal mah sepi dunya teh dina cilina teh ngaguru Gusti tong dijawab percuma kacape-cape mending meser obeng we keur naon obeng rajog celina tuman cenah tobros si celina nyangakeun si mah pangabaktos Gusti ae ditarima sia teh naonana iya naonana aduh kita minta tolong ka aing gerenya minta tolong sagedeng deui ka aing geura nempog da Ada kita hari-hari. acan aja gitu
Kepunten ka pangerannya. Geranya nempo geranya. Ayo. Jangan malu-malu. Aku menunggumu. Elgio. Lihat mama. Ciluk. LGO marana itu. Ngarana Elgio. Bapakna LPG aji. Aing teh apalan sok lalajo dina YouTube. Aduh. Kenapa itu? Sungut siap mau pakai? Sungut siap mau pakai? Alhamdulillah. Tersangka kawin anjing. Coba kemana we tuh? Lain kawin anjing. Sungut siap mau bangke. Dulu itu ka urang mana anjing? Waduh kawin anjing. Atuh deket urang Banyaran. Alhamdulillah. Ngiring binga paingan itu geuning nyenak bandara koneng. Hei biru anjing. Saya teh jabati budak teh saya teh rabun anjing. Ieu teh biru. Nah, eta mah jiga biru. Ha, biru is biru. Anjing, biru. Mana mah aing nu apa kana warna eta teh biru anjing. Aing biru anjing. Sia mah teh apa nu kitu hidung. Aing biru anjing. Beda-beda teuing. Cina maneh kawin teh urang Banjaran saha ngaranna? Oh, nu kawin. Hah? Saha ngaranna? Oh, nu kawin. Marfuah. Ya anjing. Masih awe anjing. Amin, mudah-mudahan. Pasti abdi ge bakal datang ka dinya atuh. Kira teh kawinna. Masih awe anjing saminggu deui. Insyaallah. Aya hiburan naon? Eueuh hiburan anjing. Eueuh nu hiburan anjing geus atuh favorit Ade Astrid. Eta mewah. Aduh, Ade Astrid teh penyanyi lu geunaheun serana kumaha dengen anjing. Makin kenangan teh. Nyawa di mana Ade Astrid penyanyi? Wah, Ade Astrid tanggal lagu India aduh luar biasa. Ade Astrid teh lain Adina Syahrukan jadi lain. Masih awe anjing. Aduh, tenang, tenang abdi ge bakal ngiring ka teu seserahan. Nya nyenak sesuangan. Tenang, gagajahan. Wios abdi ngalengser. Masih awe anjing. Oh, amu. Mahanga insyaallah. Ulah. Nah. Sumohon. Oh, bade nyawe dunungan ge bade nyawe. Kaul. Bade kaun, ulah. Kemang Gadung. Tuh. Dunungan oge bade ngalagu kemang ulah. Oh digentosna. Buah Kemang Gadung bade kidung, ulah. Gentos deui. Oh. Ayun puntang. Insyaallah dunungan kurang kumaha ka maneh kaung gerek 3 kali nyanyi. Dunungan aing minta ka aya mix sok hayang we kaul. Itu hayang tampil. Masih awe anjing tenang naon ulah. Sumohon siaga ulah. Mangga tenang abdi naonna. Sumohon. Sibuk. Nya tenang naonna. Saya mah itu hiji-hiji nyarios abilieur ya. Eueuh nu ngomong anjing. Tidak teuing ningkak.